Maksudna puncak tina kebersihan teh kumaha? Puncak tina kebersihan teh ridho ka Gusti Allah. Manta Kangjeng Nabi mah ngadoan lagi, Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada. Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti supaya dibere ridho sabada papasten. Sabada dibere ku Gusti naon bae abdi ridho tah. Lamun geus mencapai datang ka dinya salat urang hiber. Balikan deui, lamun urang geus datang ka ridho ba'dal qada, hiber urang salat urang. Contoh, begitu urang ngaca hanjaka kulit meputih, irung kutil teu beres ya Allah meberean. Kahayang memancungkeun ke. Eta ngaranna teu ridho tah. Henteu ridho, moal bisa hiber tah salat tak kos kitu. Moal bisa hiber. Moal lantaran nyana protes. Ngaca deui. Kulit mah sedeng, irung lah sakieu mah sedeng. Hanjakal awak aing pendek. Dibere jangkung bae awak aing geus mampai bagus. Ieu pendek ieu aing. Asana pangeran ku teu adil. Ya babaturan aing mah jarangku. Aing kunaon pendek. Sial teh pangeran je. Ka pangeran sial. Nah, ieu protes ka Gusti Allah moal bisa hiber. Kos itu moal bisa hiber teh. Guys, henteu awak mangguan diserahkeun ka Gusti jeung moal besi dirobah. Gusti, abdi mah geus ridho jasa dibere sakieu putih, hideung, pendek geus ridho, bae geus abdi mah sakieu aya geus ridho jasa. Mulai guys, ridho henteu mun dibere sehat. Bo ridho Gusti dibere sehat. Ku aing sia dibere muriang. Engke heula ih. Mun dibere muriang, engke heula. Tah teu ridho ketika dibere muriang, maka moal bisa hiber. Dibere sehat ridho, ketika dibere muriang teu ridho, moal bisa hiber. Dibere sugih sia ridho, oh ridho Gusti. Kumaha lamun dibere susah? Engke heula. Moal bisa hiber. Moal bisa hiber. Tah nu bisa hiber mah nu geus ridho jasa awak sakieu ayana nyanggakeun lah jeung mualila Gusti di alam dunia dibere sehat jeung dibere gering akur bae jakabeh meunang pamere Gusti dibere sugih dibere susah ridho bae jakabeh ge titipan ti Gusti deuk kumaha ge abdi mah ridho jasa Gusti abdi ridho ka Gusti bahwa Gusti pangeran abdi ridho diatur ku Gusti kumaha cek Gusti lamun Gusti mereka abdi kasep abdi ridho ku kasepna lamun Gusti mereka abdi jore abdi ridho ku jorena Gusti mereka abdi teh sugih abdi ridho ku pamere Gusti sugih abdi dibere susah ridho dibere susah ku Gusti pokona mah nu kabeh pamere ti Gusti moal aya nu kaluar tina pamere Gusti jeung moal aya kaluar tina aturan Gusti sok kabeh nu datang ka abdi pasti ti Gusti abdi ridho karak salat bisa hiber. Kira mulai salat paling geus mantep ya baju nafsu geus eueuh bersih kabeh ridho geus aya salat tengah penting di kamar pareman ku urang mulai sesengitan sholli sunat tahajjudi rokat Allah bismillahirrahmanirrahim kalau trek asana ieu nu ngajemput ieu burok kajen gokoma aing bentak ulah begitu bentar baiklah sugan buruk begitu buruk pocong aduh orang keur berang paeh teh aing boga hutang kanyana ditagih meureun ku nyana moal waka bisa hiber lamun masih keneh aya resep kana dunia lamun aya keneh resep kana dunia ulah gede sabakatul liber bae resep kana dunia aya ka resep salian ti Allah nyangkut keneh di jero hate moal ka bisa hiber kudu geus eueuh jasa di jero hate teh aya naon bae geus eueuh bae resep adapun tama datang ka urang ieu atuh sabodo ngan teu resep
sehingga antara aya jeung eueuhna akur we leungit misalna mali teangan geus eueuh we di jero hate nu aya di jero hate ngan Allah doang tah mun geus kos kitu kakarak eueuh nu dipake karesep masyaallah salian ti Allah eueuh resep hiji Allah nah kakarak salat hiber mulai guys usolli sunnatat tahajjudi rakaatain Allahu akbar jengke urang hiber teh hiber teh ya dina hiberna ragak mah lain besi ragak nutup ka batu asa bae hi horeng hiber salat teh horeng jampe hiber Masya Allah kaget pertama hiber teh kaget bakal apa-apaan gitu ih aing kumaha ragak mah lain kita bagi dua hiber teh aya nusuk makna doang hiber teh awak nama tetap diimah aya nu bareng jeung awakna kabeh Masya Allah salat orang jampe hiber babari jasa ya Allah ya Rabbi teu kudu make wiridan macam-macam salat oh cenah kiai horeng eungap tama urang mah nu biasa bae salat nu biasa ge hiber sarua. Nah ieu mah kuari mah kieu urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kemudian sanggeusna iman Kangjeng Rasul teh mawa syariatna ku urang geus diaji teu jauh tinu tadi dicaritakeun salat puasa zakat haji ge mun mampu kemudian urang ngalaksanakeun nah ieu lah janji Allah innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir wallahu a'lamu bimuradi sanyana jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati beramal soleh datang perintah salat datang larangan judi henteu datang larangan mabok henteu datang larangan kitu maling henteu hartina teu ngalaksanakeun wa amilus solihati perintah dilaksanakeun larangan dijauhan lahum jannatun jelema eta bakal diasupkeun ka sorga nu sorga teh tajri min tahtihal anhar sing kolocor cai aduh mun nyaritakeun sorga kieu ke kiai cenah aya sorga teh kos kumaha sorga mah ulah ngahayalkeun bangunan model masjid ieu model kontrakan kos kitu modal imah mewah lain batuna teh batuna tina emas lain mas yono tidak emas tidak perak aduh Masya Allah bangunan tina batu bata buatan rawa asem atau batu bata buatan Cisoka atah kehujanan me ancur Cisoka bloon tah nyeun bata waduh ieu mah tina emas tina perak bangunanana teh wah tina berbagai inten pakaian urang tina istabrok tina sutra dibad dan lain sebagainya bubuahan naon hayang datang urang diuk we kieu di sorga ya caritana di sorga hayang amat apel jeung tangkal-tangkalna datang sekurang ge ya apel cokot kurang apel beulah dahar beres dahar tangkalna ngomong deui cukup encan lamun geus cukup kula ieu deuk indit mun geus cukup tekebal jeung urang teh hayang anggur amat anggur datang kuari mah urang di pasar Kemis ka dieu hayang anggur bae eueuh teh di dinya teh hese sebab lain sorga hat sapeda endoyong atuh lah endoyong atuh tuh anggur datang ngomong anggur ya Allah ya Rabbi urang geus beres mengkonsumsi anggur
ngomong tagalanggur cukup papancan namun cukup bulan indit berbagai bubuahan teu kudu hararese datang sorangan. Masya Allah dibere awewe urang 73 asal geus dipake parawan deui Masya Allah aya anu ngedeng di susu bae ngelpoe geus teu indit pindah ka dieu oh waktunya keluar nya gogole pakan di susu bae geus aduh ieu sorga puara jasa ieu sorga asal potongan adang mah adang banser geus bae kaluaruan nyana mah di jero kamar bae geus di SMS nya teu kaboro udah ieu resep jasa susu loba jasa 73 kali 2 coba ayo ya Allah ya Rabbi surga ambo makaning parawan deui asal dipake parawan deui didoyong mah can dikawin geus teu parawan bloon teh urang doyong ini itu mah parawan deui ya Allah kaindahanna jeung kemewahan surga geus teu asing deui eta kageulisan awewe surga lamun cinggir ditololkeun ka dunia panon poe kabeh surem cukup ku cinggir bidadari bae mun nyana nyiduh ka laut seuit jeung amis Masya Allah coba kuari gelas tak ciduhan ku artis tas ngadahar jengkol nyanana utah bisa urang di sorga masalah laut seuit amis. Waduh, Masya Allah indah jasa eta sorga jang saeta jang nu tadi jang innalladzina amanu wa amilus iman jeung nu beramal soleh urang iman tante amal soleh tante ngaku beja sakali deui urang iman tante amal soleh geus tancan beranian aduh guys kajen ngabohong ge kajen urang iman geus amal geus eta teh kudu dicoba ku Gusti Allah sia teh iman ka aing iman ka rasul aing sia teh geus ngalaksanakeun parentah aing ku aing bakal dibere surga nu model tadi surga teh lain lalawora surga aing teh hakiki kanikmatanana bangunan ala lain tina batu bata tetapi tina emas jeung perak keindahan jeung kemewahan surga geus lain caritakeun lantaran naon bae nu eueuh di dunia aya di surga mah komo nu geus aya di dunia mah hayang naon deui coba di surga sia awewe geus disadiakeun ku aing masyaallah kurang kumaha tah jang sia jang nu iman jeung nu amal soleh ngan ku aing sia deuk dicoba proses iman sia ka aing iman bener lamun sia iman ka aing berarti nurut jasa ka aing nurut ridho sia bahwa aing teh pangeran ridho lamun sia ridho di pangeranan ku aing ridho ku aing lamun sia dibere sugi ridho lamun sia ridho aing pangeran ridho sia mun ku aing dibere susah ieu teh panjang nu iman jeung nu amal soleh ketika imanna ku Gusti Allah dicoba stabil teu ya iman sugih stabil susah teu stabil moal ka dikasorgakeun kabar ti Mekah Kangjeng Nabi diutus jadi rasul geus datang can-can kadoyong pada tu aya gereja berarti can kabejaan eta tanggung jawab mujiono nyana tah abrigna geura keluarkeun coba pistolna pemuji tembakan urang doyong kabeh aya keneh nu can kakabaran ternyata lantaran gereja dibangun terus kuil dibangun terus berbagai sarana bangunan ibadah di luar Islam masih keneh dibangun berarti aya keneh nu can kabejaan urang mah di dieu kabeh geus kabejaan alhamdulillahirabbil tah nu geus kabejaan mah bakalna ka surga ulah kawa amin anu can kabejaan mah neraka
sekali deui urang mah alhamdulillahirabbil saenggeusna kabejaan Kanjeng Nabi teh diangkat jadi rasul, nabi terakhir, rasul terakhir. Dek nanya ka urang dia, urang kabehan iman percaya bahwa Kanjeng Nabi teh utusan Allah. Alhamdulillah. Tiis sadakana teh. Ku geus percaya na ge geus tiis. Ngeunaheun. Tah, saenggeus percaya Kanjeng Nabi ieu mawa syariat. Ieu urang geus nyaho encan kana syariat Kanjeng Nabi. Lalakon syariat Kanjeng Nabi nu dibawa ku Kanjeng Nabi geus nyarahotan can. Henteu. Anu geus anu can. Rupa-rupa bae geus. Syariat Kanjeng Nabi teh sabada syahadat, salat, puasa, zakat, haji, eta syariat. Geus nyaho kan urang kabehan bener. Atuh teh tinggal ka sorga doang. Ieu mah tinggal ka sorga doang ieu mah. Ieu mun hayangan leuleuh teh beungeut ahli sorga kos ieu. Bangun jaro rek ieu nya. Maksudnya ieu beungeut ahli sorga karena ieu. Ya Allah. Jain heula di Mesir mah ku karasep ka jelema. Kamari sim kuring ka Mesir, ka Yordan, geus ka Irak, geus ka Iran karasep. Di Mesir mah anu irungna teh teu mancung eueuh. Eueuh barang sup kadoyong eueuh nu mancung. Engek kabeh. Tamuji diajak ke Mesir ku kula tadi nama moal. Ikut Pak. Kapan lagi? Hilu. Barang datang ke Mesir, orang Mesir kaget. Ini orang apa bukan? Aduh. Masya Allah. Tapi lamun dibandingkan mah di dia ge urang dia dibandingkan jeung Mesir mah jore, bener teh. Ngaku urang jore, tapi lamun dibandingkan jeung solear mah kaseh. Jeung monyet. Ya Allah, balikan deui. Urang manggis percaya bahwa Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia sebagai Nabi terakhir, sebagai Rasul terakhir. Iman geus aya, syariat geus nyaho, tinggal ngamalkeunana. Lamun urang iman ka Allah jeung ka Kanjeng Rasulullah, kemudian ngalaksanakeun syariatna, beramal ngaranna janji Allah. Jelema nu model kos kitu di akhirat moal dikamamanakeun di ka sorgakeun. Nah, ngeunaheun kan masyaallah tiis kana. Memeh Kanjeng Nabi nyaritakeun syariat-syariat supaya muatep. Kanjeng Nabi teh dititah ka Gusti heula. Cek Gusti Muhammad kadieu geura ka mana? Kadieu teh ka mana? Hayu kadieu ka hayu. Waduh, naik naon? Aya kendaraan di Imah Pamuji itu. Anu luhur teh mobil tahun 70-an. Gede teh mobil. Mesinna diganti. Teu teurak ditembak ka mobil. Mobil abri. Wah, naik mobil kos kitu mah iraha datang. Mual datang kalau naik kuda mual datang disadiakeun ku Gusti Allah hiji kendaraan numun ngalengkah satungtung deuleu lamun nanjak suku anu tukangna nambahan lamun turun suku hareup nu nambahan jadi geus eueuh nanjak eueuh turun lempeng sakicep datang. Masya Allah. Moal aya geus tah mah kajen ku kumaha ge. Umur urang doyong mah paling boga 08. Mogok mah lulu. Lah, geus komo supirna Batak mah hancur.
naik saeutik kapan sapagon panas naik deui mobil Kijang sarua bae naik Fortuner sarua ngeri awak Lexus Lexus tinggal Lexus tetep bae bensinan mah teu jalan bae geus kabeh komo ulah disangka hebat naik Lexus tanyakeun heula hutangna hutang nu ngeunaheun di dunia mah kendaraan dunia bakal bege musingkeun. Nah ieu mah kendaraan sorga nu urang kabehan engke mun ka sorga bakal naik eta naik Kangjeng Nabi sabada dibersihan cak Kangjeng Nabi Gusti aya supirna saha supirna tenang supirna mah moal dibereani moal mogok malulu ku si ani mah tuh atau supir pamuji teh saker anjas anjas mah kenceng bae hese ngaremnya nama jadi supir teh teu dek ngaremnya nama wa wal cek Gusti Allah ieu supirna ge nu teu beukieun dahar teu beukieun nginum tara sare supirna dia bere awewe moal daekeun wah ieu mantep ieu supir kos ieu ieu mah mantep ya dahar henteu nginum henteu ka awewe henteu sare henteu jujur ieu mah supirna ge waduh supir pamuji wow narik encan winu malulu aduh sakali do berangkat teu meunang neuleuh restoran haju bae mobil mogok lah naon lah supir bloon teh kos kitu teh bloon eta kula sering magian supir kos kitu teh asal magi restoran mobil mogok ceknya nah ini harus dibenerin dulu ya udah benerin atuh ntar depan ini benerinnya depan restoran tapi kita ngopi dulu tas ngopi teh dibenerkeun bener sorangan mobil eta pamuji supirna blon nah ieu mah dibere istimewa supirna Jibril kenekna Mikail Masya Allah kendaraan di sorga supirna malaikat Jibril kenekna malaikat Mikail berangkat Kangjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir datanglah ke Masjidil Aqsa didinya burukna di talian di tempat nalian para nabi-nabi baheula Kangjeng Rasul langsung ke Masjidil Aqsa salat jadi imam para nabi kabeh di tukang makmum beres salat Kangjeng Nabi naik ke Sidratil Muntaha diantri ku malaikat Jibril langsung menang oleh-oleh salat anu asalna 50 waktu diperkecil lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Musa jadi 5 seakan-akan cek Gusti Allah Muhammad anjeun teh diisrokeun jeung dimerajkeun teh hayang henteu cek Kangjeng Nabi anjeun diisrokeun dimerajkeun teh ngamaksud henteu cek Kangjeng Nabi anjeun diisrokeun jeung dimerajkeun teh kungsi ngahayal henteu tah di mana-mana makhluk model anjeun geus deukeut ka kaula Allah nu dipekahayang iwal ti kaula teu kudu ngahayang-hayang teu kudu ngahayal teu kudu mikir-mikir teu kudu naon kitu ngaranna merhayal hayang engke ge diangkat sorangan cara anjeun bejakeun ka umat anjeun Muhammad sakumaha anjeun teu hayang tapi diangkat sakumaha anjeun teu ngahayal tapi dibawa sakumaha anjeun teu mikir-mikir tapi dideukeutkeun ka kaula bejakeun ka umat anjeun teu kudu ngahayal-hayal teu kudu mikir-mikir teu kudu kitu naon karang nyongsrong mikiran teu kudu asal ngalaksanakeun salat engke dibisakeun hiber jadi ieu oranganan salat teh paranti bisa hiber nah orang doyongkan sok loba nu mikiran hayang bisa hiber cara sakjana teh
Saya bisa hiber deka mana? Deka Bali. Emang anak haji, anak buah Pamuji mah mong geus kari beloon kabeh. Saya pun bisa hiber deka mana? Geus ka Bali mah dekat itu. Ka mana? Ka Amerika. Ka Hollywood. Emang di Hollywood aya naon? Panggang kotok. Atau panggang kotok mah teu kudu ka Hollywood, ka Kukun. Panggang kotokna lain nu eta, nu mana? Maksudna nu bisa dipanggang. Tuh, saya mah haju geus kaharti berarti. Kotok negeri. Masya Allah. Lamun Kanjeng Nabi diberi oleh-oleh salat ku Gusti Allah teh sambarangan horeng eta teh paranti jang hiber. Syekh Junaidil Baghdadi hiber ti Baghdad ka Iran ka Mekah ka Madinah. Syekh Siri Sikti hiber ti Baghdad kemudian ka Iran kemudian ka Mesir ka Mekah ka Madinah. Jauh teuing meureun lamun nyaritakeun urang luar negeri mah di urang we Syekh Asnawi caringin hiber ti Mekah ka Banten. Maulana Mansur hiber ti Mekah ka Banten. Masya Allah. Tuh nu sok urang di jarahan teh di Tasikmalaya sakarah. Abdul Muhi di dia aya ngaran Abdul Muhi. Aya kan? Bisa hiber teh teu budak teh. Abdul Muhi hiber ti Mekah ka Indonesia. Anu sok urang di jarahan tadi ditu di Madura saha Ki Khalil Bangkalan hiber ti Mekah. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah halal hiber. Urang doyong ge aya nu bisa hiber. Ulah nyaho kulang beneran lain lalagaan. Malem ieu di nu ngora isuk di nu kolot. Takol habek gitu. Iso meraj ge sarua. Tama pendek malam merajna. Sapira kabeuteung golepak beres. Tuh. Horeganan salat eta paranti hiber. Sarua jeung Muhammad bejakeun ka umat anjeun. Lamun hayang bisa hiber salat. Contohna eta tadi Syekh Maulana Hasanuddin hiber. Syekh Syarif Hidayatullah hiber, maka salat eta hiber. Coba kiai kula deuk salat. Sok geura ge salat penting. Coba salat hiber teh coba sih. Ayo. Hayangnya apa coba salat hiber teh. Dia cek Kangjeng Nabi saha nu salat sesuai jeung aturan salat bakal bisa hiber. Masya Allah. Mulai salat. Usolli sunnatat tahajjud coba aing hiber teu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum. Jatuh hiber aing. Pancak Gusti Allah ge ulah hayang. Atuh hayang mah kahalangan ku hayang. Moal satungtung jelema salat hayang bisa hiber, moal hiber-hiber. Nu mantak lolobana mah haju teu salat. Jatuh hiber. Ulah hayang hiber. Moal atuh bari manis. Usolli sunnat tahajjud rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pan aing teu hiber. Atuh sampingna heula sia nang di mana samping? Oh iya nang di Bupati. Moal bisa hiber bego. Kajen teuing make udang-udang, kajen teuing make jubah, samping menang di Bupati tetep ceuli datang ka bisa hiber bae ge. Moal. Sebab eta teh lain samping getih rakyat. Moal bisa hiber ambean coba ge hangru. Mantap kiai mun hayang dibere ku Bupati Kiai Hangru. Emang kiai telok dibere ulah loba omong sia ka aing mah. Aduh, Haji Pendi sok diberean bae ku Bupati teu bisa hiber-hiber daga kuari.
goblok tuh budak sekolah tongko tolol diajakan ngaji ke terus unggal mulu dan ngaji tetap baik asal lebaran minta kabupaten bego tuh budak ada rese jasa jadi hese takut gitu tah moal bisa hiber kajian gua begaya bed coba kuari mamalah tuh di bupati, di lurah, bangsa di camat, mal ini lah nguting RT mal. Kok mau RT nama ngus mal hiber jasa tamata. Di RT sakarang karena RT Arif. Wah, mal bisa hiber. Ngajongklok. Boro-boro hiber ngajongklok RT ya. Aduh. Usolli sunat tahajud. Allah di jero hate hiber geus teu hayang samping ti pemerintah geus lain nang meuli sorangan asli menang meuli di pengkolan doyong duitna mang ti mana ya sia menang hasil dagang karung aya modalna menang nyokot tibak wah bisa hiber sia paning di karungan karung goni balangkeun habek ka ditu ka empang jadi para jumbo moal bisa hiber jadi orang ada yang bisa hiber teh hese eta ti pakaian bae ge ulah sambarangan zahirna sabada dibeli make duit nu halal jasa ulah aya nejisan secara zahir mantak diatur ku pikih beuh pakaian ge kudu bersih bersih zahiran wa batinan hartina zahirna ulah katempelan ku najis-najis bangsa tai kotok bangsa cai kiih budak homo atuh cai kiih indungna hangru ulah jasa nah bersih batinna ge mun menang meuli duitna menang ti mana asli kudu bersih pakaianan mulai bersih jasa ieu mah menang meuli bajuna sampingna hasil tani aya tanina menang itikuri sorangan istuni ieu mah menang ngawaluku sorangan payah jadi payah sorangan pupukna ge tina kebo-kebo sorangan kebona ge henteu dipalingkeun kanu saja geus rapih jasanya bersih asana mulai bisa hiber sholli sunat tahajud Allah Bismillahirrahmanirrahim horenganan di jero hate aya kene aing teh jadi jelema mulia diberi ilmu ku Allah sagedengin aing mah jelema barodo aing mah diberi ku Gusti Allah pinter asana didoyong mah aing pang pinterna meureunana ujub asa aing pang pinterna mun sugih asa aing pang sugihna lamun hebat asa aing pang hebatna eta ge moal bisa hiber nafsu di jero tah lamun dibahas supaya hayang jadi bisa hiber cara Syekh Syarif Hidayatullah cara Syekh Maulana Hasanuddin cara kitu Syekh Khalil Bangkalan cara Buyut Mansur cara Syekh Asnawi Caringin atuh Abuya Cidahu ge loba nu manggihan di Mekah hiber di loba eta hayang mencapai kadinya teh kudu bersih zahiron wa batin lamun geus bersih zahir jeung batin sholli sunnat tahajud Allah akbar kabir alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim di pabrik teh aya angkateun karena bersih ya bisa hiber ka pabrik asana ya lain hiber awak hiber pikiran ka pabrik ditawaran aya karung-karung bae mah bejana mah aya saton mah duh satpam nasaha karanya di lobi bae kitu urang bara duitnya eta asana meureun 7.000 bisa meureun salah lamun kali saton sakean Allahu akbar subhana rabbiyal azim
1 kali 7 sami Allahu liman hamidah rabbana walakal satpamna teh si Junaid asana mah lain diiber ngahayal atuh moal bisa iber teh kos kitu kudu bersih jasa maksudna puncak tina kebersihan teh kumaha puncak tina kebersihan teh ridho ka Gusti Allah mantap Kangjeng Nabi mah ngadoana ge Allahumma inni as'aluka ridho ba'dal qada Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti supaya dibere ridho sabada papasten sabada dibere ku Gusti naon bae abdi ridho tah lamun geus mencapai datang ka dinya salat urang hiber balikan deui lamun urang geus datang ka ridho ba'dal qada hiber urang salat urang contoh begitu urang ngaca hanjaka kulit meputih irung kutil teu beres ya Allah meberean kahayang memancungkeun ke eta ngaranna teu ridho tah henteu ridho moal bisa hiber ka salat takos kitu moal bisa hiber moal lantaran nyana protes ngaca deui kulit mah sedeng irung lah sakieu mah sedeng hanjakal awak aing pendek dibere jangkung bae awak aing geus mampai bagus ieu pendek ieu aing asana pangeran ku teu adil ja babaturan aing mah jarangku aing kunaon pendek sial teh pangeran je ka pangeran sial nah ieu protes ka Gusti Allah moal bisa hiber kos itu mal bisa hiber teh guys henteu awak mah ngaran diserahkeun ka Gusti jeung moal besi dirobah Gusti abdi mah geus ridho jasa dibere sakieu putih hideung pendek geus ridho bae geus abdi mah sakieu aya geus ridho jasa mulai guys ridho henteu mun dibere sehat boh ridho Gusti dibere sehat ku aing sia dibere muriang engke heula mun dibere muriang engke heula tah teu ridho ketika dibere muriang maka moal bisa hiber dibere sehat ridho ketika dibere muriang teu ridho moal bisa hiber dibere sugih sia ridho ridho Gusti kumaha lamun dibere susah heula moal bisa hiber tah nu bisa hiber mah nu geus ridho jasa awak sakieu ayana nyanggatkeun lah jam walila Gusti di alam dunia dibere sehat jeung dibere gering akur bae jakabeh meunang pamere Gusti dibere sugih dibere susah ridho bae jakabeh ge titipan ti Gusti ndek kumaha ge abdi mah ridho jasa Gusti abdi ridho ka Gusti bahwa Gusti pangeran abdi ridho diatur ku Gusti kumaha cek Gusti lamun Gusti mere ka abdi kasep abdi ridho ku kasepna lamun Gusti mere ka abdi jore abdi ridho ku jorena Gusti mere ka abdi teh sugih abdi ridho ku pamere Gusti sugih abdi dibere susah ridho dibere susah ku Gusti pokona mah nu kabeh pamere ti Gusti moal aya nu kaluar tina pamere Gusti jeung moal aya kaluar tina aturan Gusti sok kabeh nu datang ka abdi pasti ti Gusti abdi ridho karak salat bisa hiber kira mulai salat bae geus mantep ya baju nafsu geus eueuh bersih kabeh ridho geus aya salat tengah peuting di kamar pareman ku urang mulai sesengitan sholli sunat tahajjud rakaat Allah bismillahirrahmanirrahim kalau trek asana ieu nu ngajemput dia burok kajen ku kumaha aing bentak ulah begitu bentar baiklah sugan buruk begitu buruk pocong aduh pareng keur berang paeh teh aing boga hutang kanyana ditagih meureun ku nyana moal waka bisa hiber lamun masih keneh aya resep kana dunia lamun aya keneh resep kana dunia ulah gede
sabakatul liber beresep kana dunia aya karesep salian ti Allah nyangkut keneh di jero hate malah ka bisa hiber kudu geus eueuh jasa di jero hate teh aya naon bae geus eueuh resep adapun tama datang ka urang ieu atuh sabodo ngan teu resep sehingga antara aya jeung eueuhna akur bae leuwih misalna bali teangan geus eueuh bae di jero hate nu aya di jero hate ngan Allah doang tah mun geus kos kitu kakarak eueuh nu dipake ka resep masyaallah salian ti Allah eueuh resep hiji Allah nah kakarak salat hiber mulai guys usolli sunat tahajud rakaatain Allahu akbar jengke urang hiber teh aing hiber teh aing dina hiberna ragak mah lain besi ragak nutup ka batu asa bae hi horeng hiber salat teh horeng jampe hiber Masya Allah kaget pertama hiber teh kaget bakal apa-apaan gitu ih aing kumaha ieu ragak mah le Oke kabagi dua hiber teh aya nusuk makna doang hiber teh awak nama tetap diimah aya nu bareng jeung awakna kabeh Masya Allah salat orang jampe hiber babari jasa ya Allah ya Rabbi teu kudu make wiridan macam-macam salat oh cenah kiai horeng eungap tama urang mah nu biasa bae salat nu biasa ge hiber sarua nah ieu mah kuari mah kieu urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kemudian sanggeusna iman Kangjeng Rasul teh mawa syariatna ku urang geus diaji teu jauh tinu tadi dicaritakeun salat puasa zakat haji ge mun mampu kemudian urang ngalaksanakeun nah ieu lah janji Allah innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir wallahu a'lamu bimuradi sa'nya jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati beramal soleh datang perintah salat datang larangan judi henteu datang larangan mabok henteu datang larangan-larangan kitu maling henteu hartina teu ngalaksanakeun wa amilus solihati perintah dilaksanakeun larangan dijauhan lahum jannatun jelema eta bakal diasupkeun ka sorga nu sorga teh tajri min tahtihal anhar sing kolocor cai aduh mun nyaritakeun sorga kieu ke kiai cenah aya sorga teh kos kumaha sorga mah ulah ngahayalkeun bangunan model masjid ieu model kontrakan kos kitu modal imah mewah lain batuna teh batuna tina emas lain mas yono tidak emas tidak perak aduh Masya Allah bangunan tina batu bata buatan rawa asem atau batu bata buatan Cisoka atah kehujanan me ancur Cisoka bloon tah nyeun bata waduh ieu mah tina emas tina perak bangunanna teh wah tina berbagai inten pakaian urang tina istabrok tina sutra-sutra dibad dan lain sebagainya bubuahan naon hayang datang urang diuk bae kieu di sorga ya caritana di sorga hayang amat apel jeung tangkal-tangkalna datang ih sakurang ge ieu apel cokot kurang apel beulah dahar beres dahar tangkalna ngomong deui cukup encan lamun geus cukup kula ieu deuk indit mun geus cukup tekebal jeung urang teh hayang anggur amat anggur datang kuari mah urang di pasar Kemis ka dieu hayang anggur bae ge eueuh teh di dieu teh hese sebab lain sorga
sebenarnya endoyong atuh lah endoyong atuh tuh anggur datang ngomong anggur ya Allah ya Rabbi urang geus beres mengkonsumsi anggur ngomong tagal anggur cukup papancan lamun cukup bulan kindit berbagai bubuahan teu kudu hararese datang sorangan Masya Allah dibere awewe urang 73 asal geus dipake parawan deui asal geus dipake parawan deui asal geus dipake parawan deui Masya Allah aya anu ngedeng di susu bae ngelpoe geus teh idit-idit pindah ka dieu oh waktunya na kaluarnya na gogolepakan di susu bae geus aduh ieu sorga poara jasa ieu sorga asal potongan adang mah adang banser geus bae kaluaruan nyana mah di jero kamar bae geus di SMS ge teu kaboro udah ieu resep jasa susu loba jasa 73 kali 2 coba ayo ya Allah ya Rabbi surga ambo makading parawan deui asal dipake parawan deui didoyong mah can dikawin geus teu parawan bloon teh urang doyong ini itu mah parawan deui ya Allah kaindahanana jeung kemewahan surga geus teu asing deui eta kageulisan awewe surga lamun cinggirna cinggir ditololkeun ka dunia panon poe kabeh surem cukup ku cinggir bidadari mun nyana nyiduh ka laut seuit jeung amis Masya Allah coba kuari gelas kaciduhan ku artis tak ngadahar jengkol nyanana utah bisa urang di sorga masalah laut seuit amis waduh Masya Allah indah jasa eta sorga jang saeta jang nu tadi jang innalladzina amanu wa amilus iman jeung nu beramal soleh urang iman tante amal soleh tante ngaku beja sakali deui urang iman tante amal soleh geus tancan beranian aduh guys kajen ngabohong ge kajen urang iman geus amal geus eta teh kudu dicoba ku Gusti Allah sia teh iman ka aing iman ka rasul aing sia teh geus ngalaksanakeun parentah aing ku aing bakal dibere surga nu model tadi surga teh lain lalawora surga aing teh hakiki kanikmatanana bangunanna lain tina batu bata tetapi tina emas jeung perak keindahan jeung kemewahan surga geus lain caritakeun lantaran naon bae nu eueuh di dunia aya di surga mah komo nu geus aya di dunia mah hayang naon deui coba di surga sia awewe geus disadiakeun ku aing masyaallah kurang kumaha tah jang sia jang nu iman jeung nu amal soleh ngan ku aing sia deuk dicoba proses iman sia ka aing iman bener lamun sia iman ka aing berarti nurut jasa ka aing nurut ridho sia bahwa aing teh pangeran ridho lamun sia ridho di pangeranan ku aing ridho ku aing lamun sia dibere sugi ridho lamun sia ridho aing pangeran ridho sia mun ku aing dibere susah ridho sih letih segala ya sia ku aing coba dibere sugih mobil boga pagawean aya jo imah ge mentereng lumayan boh daharna ge ngageleger bismillahirrahmanirrahim kadenge ku tatangga bismillah ngageleger turab dag alhamdulillahirabbil alamin tatangga ge nyaho wah haram tah sih bismillah na jeung alhamdulillah na kadenge ku kabehan masyaallah meunang 10 tahun disusahkeun sia ku aing ridho sia aing pangeran ridho beres susah ku aing dahar jeung teri kos paku geus kieu bae jeung selera geus eueuh dahar geus teu bismillah aja
cokot teri pih reneg sial jas dicoba dekat sorga teh dicoba kusugi dicoba kususah begitu terap bau bentek cak tetangga kamari mah terapna gede alhamdulillah pan teu kadenge kuari barang keluar teh keluar kuat sial cak tetangga jadi kos gitu itu tetangga dage nyaksian boro-boro Gusti Allah maha uninga tetangga nyaksian kos gitu amat kuari kamari mah keur dibere sugih stabil barang dibere susah nah ieu teh panjang nu iman jeung nu amal soleh ketika imanna ku Gusti Allah dicoba stabil teu ya iman sugih stabil susah teu stabil moal waka di kasorgakeun moal waka waris ya susah kemana lompat dah coba ayo gitu ngobrol cenah jeung babaturan horeng hirup susah kos kieu kunaon hiji atuh teu ngarareunah kadua jadi hararina bae ku jelema harusna ngambang ini hirup ceknya nanti ya hararese kawari mah keur maju ngeunaheun kuari hararese aju ku batu ya urang ka Gunung Kawiyu atuh hayu sia geus saruakan hese hayu urang ka Gunung Kawiyu hayu sia niatna naon aing mah ngabedul sia aing mah ngamonyet lah abe akur sia monyet aing bedul teu kuatan ya cak Allah sorga moal dimikeun ka sia moal atuh ya aing mah mere sorga teh iman amal soleh imanna ku aing sia bakal dicek heula bener henteu imanna haju amal solehna ge encan dicek ieu keburu nya moal datang ka subuh ieu moal ieu mah kakarak dicek iman bae heula kakarak dibere susah doang ka Gunung Kawi ya Allah nu ngomong ai ka Gunung Kawi mah ulah tamat teu bagus maningan ngeridit motor-motor bae mah kuari mah babari DP na teh sabarit kara DP na sabarit kara ngomong atuh sia kos aing teu nyaho bae sia beut kredit kabeh ge ai baheula 3 juta turun 2 juta turun 1 juta gua 500 kan nggak pakai kredit juga bisa kan tuh tahu dia iya katanya ente berapa kredit sekarang udah berapa nggak stabil susah wah cak Allah main kredit sih berarti iman sih gak gelo tah eta kakarak di bab susah kakarak di bab susah doang iman teh geus goler sia iman ka aing iman percaya bahwa sia teh pangeran teh aing percaya ridho sia di pangeran ku aing ridho mun sia ridho di pangeran ku aing iman ka aing surga sia alhamdulillah Gusti tapi laranganana deuleukeun ku sia mangga naon Gusti laranganana mun aya awewe ulah dideuleuh boleh sih begitu larang aing di ka surga ye iman ka Allah keluar ti iman deuleuh awewe hideung hayang mal dideuleuh wae haram cak pangeran bagus menang 10 meter aya orang Lampung putih waduh ngiceupan deui kok lain leuy eta mah magnetna gede eta mah atuh boro-boro nu ngora pamuji bae neuleuh urang Lampung masih kena teu cicep di Mesir ge kieu bae pamuji mah pamuji pan di jengkula bae ngarendeng Pak kok di jendela gini aja cakep-cakep ya sarwana juga jependi blon kafe mending mun ngora pan geus karolot dikiekeun ge banget ku kula ulah sok dadeulean mumpung di Mesir cek nyana dicoba iman kakarang sakitu ge geus teu kuat mata ceuli irung sungut susah encan dibere gering masya Allah ridho sia di pangeranan ku aing ridho Gusti mun dibere sehat waduh ridho pisan mun dibere gering ya ridho lah aya gering aya nu panas doang mah bisa ka dokter bener teh apa muji gratis guys
Guys, sama gratis, beri dulu bangsa panas-panas etik gratis apa muji mah waktu meriksa nama balik bayar. Guys, gering panas gampang, lihat dulu gampang, ada tengah dahar vitamin gampang. Iya, lamun alat vital geus teu hudang. Nah, ieu bak kiamat sugro. Atuh deuk ka mana nya berlindung na ieu? Ngadahar daging dilobaan lain hudang, endahan stres. Uyang jeung ngene, nu di imahna marah bae. Marah bae si bapak geus tah, ieu kan gering ieu. Coba lamun ridho maka Gusti, Gusti abdi nu Gusti, bobogaan ge nu Gusti. Atuh hudangna ku Gusti, pareumna ge ku Gusti. Ah, abdi mah kumaha Gusti bae. Nganu di imah bameureun ngamuk. Dah, janggakeun sadaya-daya geus ka Gusti kumaha Gusti bae. Ridho ngaranna. Geus ulah make obat-obat segala rupa teu kudu. Enggeus kudu ieu mah obat numpuk sakieu. Wah, cenah pan kiai ngomong kadinya buat teuing anak buah na aya. Nu mana? Moal bejak. Eta lamun geus iman encan amal soleh ika karek dicek iman doang ku Gusti Allah proses ndek hayang lahum jannatun tajri min tahtihal anhar komo ka ditu nama ulaikal fauzul kabir. Oh eta jelema anu meunang kebahagiaan, anu meunang keuntungan, anu meunang kitu kemewahan anu luar biasa. Setiap diberi keuntungan kemewahan kanikmatan anu pohara, keuntungan anu luar biasa moal datang ka henteu dicoba heula ku Gusti. Coba heula imanna sia ku aing. Dicoba heula amalna ku aing. Aing ieun sorga teh jang nu iman jeung amal soleh. Ngan deuk dicoba iman teh di bulan gaper ku Gusti Allah. Bulan ieu sugih, bulan ieu susah, bulan ieu sehat, bulan ieu gering, bulan ieu dagang untung, bulan ieu rugi, bulan ieu iyalah dicoba ku Gusti Allah. Lamun urang geus mantep iman ka Gusti Allah, he kabeh ge keur dicoba ku Gusti Allah. Sugih cobaan, susah cobaan, sehat cobaan, gering cobaan. Geus kumaha Gusti bae stabil ngaranna. Tah. Coba deui urang boga duit ku ari ieu. Boga duit 100 juta alhamdulillah. Orang sawara yang di imah mana duit lumayan ya hasil dagang. Oh iya kan di lembur orang karena bangun masjid kumaha lamun 90 juta ke masjid kan 10 juta jang urang nuedah sak pamajikanan wedan ambo jadi orang disebut nu edan ku pamajikan malam eta edan waduh geus kieu tuh 50 lah jah kekat temen urang kene di ka masjid geunteu teh eta mah ngan saukur leupas ti leungeun urang dititipkeun ka Gusti Allah engke di akhirat kepanggih kan iman ka Gusti Allah pancak Allah kayak kitu kak sadar kak dia pan sadar atuh pandagang teh hese aja orang boga untung sakit mainnya dek dikamasikeun 50 juta jang ulah 50 juta asuh sadar kak kos urang teu boga anak bae ye pikiran anak atuh kak si kakak kunaon jadi kos kieu ondo ye pamajikan lamun urang boga pamajikan kos kieu teh candung leuleus kengge bangun hayangan bloon teu budak wah teken lah ya bayu ukurang mah keur mancing doang atuh kieu bae neng ieu urang 50 juta ulah mah kieu lah geus atuh gas 90 juta cekel jang urang 10 juta ka masjidkeun kumaha tah satujuan teh ka ulah kitu atuh ka mantak naon nah ka masjid ieu ja loba lain pan lain urang masjid nu kabehan atuh geus bae 1 juta ke sabaraha geus jang urang 99 juta atuh teh 1 juta bae ka masjid loba-loba nya batur yang teu kikituanan sok ka mah ye eta awewe potongan doyong teh kos kitu mun kieu mah ye hebat neng urang
ini 100 juta di lembur orang keur ngabangun masjid masuk aja masuk aku mah 90 juta orang ke masjidkeun 10 juta jang urang kagok kabeh ka masjidkeun kula dek balik geus teu beres deui mah ieu wa amilus solihati iman urang geus dicoba wari wa amilus solihat artina perintah-perintah mulai ku ari ku Gusti Allah disugihkeun sia ku aing tapi lain nu sia nu aing dagang nageh nang aing kanaga sia geh nu aing kemudian ieu harta teh lain nu sia nu aing ngan ku aing dititipkeun ka sia deuk dikamanakeun ku sia toh masjid di lembur teh tah keur dibangun deuk dikamanakeun ku sia dicoba wa amilus solihati perintah itajariyah Masya Allah teu sajuta acan saya seminggu maka geus dibikin ke masjid lah encan atuh ka ulah 1 juta 100.000 bae habak kumaha neng bae lah leg-leg teh koneng kabeh duit sewa amilus solihati eta kakarek bagian harta oh Masya Allah dicoba ku Gusti Allah iman urang dicoba wa amilus solihati lagi dicoba kakarak bagian amilus solihati harta encan amar ma'ruf nahi munkar bagian wa amilus solihati perintah ma'ruf larangan munkar wah ieu di urang geus ambalayah jasa munkarat ulah waka ka judi heulanan munkarat ulah waka ka kitu ngabunuh ulah waka munkarat ulah waka kamabok ulah waka nahanan pamere di pamarentah di caleg betah eta tahan coba tahan eta ulah waka heula mabok eta terlalu berat nah kuari mah musim caleg capres sakedeung di capres nunggeus bae kamari heulanan kamari dibereun sabedet kah ayo sia sing bener ya kasaksian ku kabehan aya nu diberes sabaraha tuh seri 20 sakitna nu belah dia sabaraha oh gocap nu belah dia sabaraha ya cepek Masya Allah mejeuna jang ngojai di neraka mah jehehe emang teu haram eta ar-rasy wal murtasi finnar kula mangan sakadar ngabejaan kiai nage galak biasa goblok teu budak mabok haram sia tolol mabok sia haram cak kiaina aya deui jelema anu keur judi goblok judi haram cak kiaina aya nu zina tolol teu budak zina haram teu kredit haram nyana mah disasalamanan ku caleg 500.000 hehe takol habak kieu kos kitu ieu mentak eueuh sinaran kiai haram sarua eta naon bedana jeung judi haram aja akur tuh berat sih kumaha teh sumber orang ieu maungna ieu aya hon gua itu ye ibadah dibejakeun we ulah hese-hese Masya Allah ngaharam-haram ka batur ai eta nu mantak ke urang hese jasa ngalengkah tah ieu nahi munkar ya geus kumuh wari main HP waduh internet dan lain sebagainya aduh munkarat model karar itu kiai boga HP na 5 kiai boga HP 5 diceuli diirum aduh Gusti Allah nu agung aya kiai boga HP kieu kenaon kiai ieu ayat-ayat suci Al-Qur'an oh aya kitab-kitab ge aya tadi di eta jahanya masyaallah ieu riwayat-riwayat wali-wali ge aya kiai di ieu jaha coba informasi dunia ge aya kiai tadi di eta jaha ih hebat amat luar biasa perpolitikan perekonomian aya coba ieu pencet yang dipencet ipan sempak sial tak Kiai Arif bego aduh ya Allah ya Rabbi hendak kumaha beres atuh Masya Allah karim nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
Kangjeng Nabi dek nyampaikeun basyira wa nadhira, berita surga, wa nadhira, berita neraka. Diangkat heula Kangjeng Nabi na, diwaukeun heula langsung ka Gusti Allah, dibere oleh-olehna salat lain sambarangan. Jang akur jeung Kangjeng Nabi supaya pada bisa Isra Mi'raj asal sesuai jeung aturanana. Ketika hayang nyaho aturan nu aslina moal aya di sekolahan, wajan teh di universitas moal aya aturan salat supaya bisa hiber mah ayana di pondok pesantren Salafi. Mimiti ngaji Amil, Jurumiyah, Sorok, ngaji Alfiyah, Johar Maknun, ngaji Mantek, naik wari ngaji fikih, naik deui kuari ngaji tafsir, naik deui ngaji usuluddin, naik deui kuari ngaji tasawuf. Berangkatlah melalui ilmu tasawuf nganyahokeun rahasia-rahasia batin, sebab awak kurang nuzohir di jerona aya ruhan, di jerona aya kolbu, di jerona aya sirun min asrarillah. Mun urang ibadah ka karak datang ka awak doang moal bisa hiber, lamun urang ka karak datang ka kolbu doang hampang doang moal ka bisa hiber. Tapi lamun urang geus datang ka sirun min asrarillah akarak bisa hiber. Nah ilmuna aya di pondok pesantren. Ulah sambarangan ningali pondok pesantren teh ulah sebelah mata deuleu jerona. Syekh Asnawi bisa hiber jebolan pondok pesantren Salafi, Syekh Maulana Hasanuddin, Buyut Mansur, kabeh nu urang di zarahan anu kuari pondok pesantren Salafi teh geus eueuh nu wani ngomong-ngomongkeun acan. Padahal tuh di Amerika paus nu kamari asup Islam paus ngaranna saha paus saha nu asup Islam? Titanus. Wah, aing boga anak murid kos kieu amat sih. Tapi Titanus mah kudu ka pamuji jurusanna. Masyaallah. Cerita asup Islam kan istimewa jasa. Aya seorang ahli ibadah Syekh Nizam, aslina manehanana urang Irak, kemudian ke Pakistan, kemudian manehanana terus ibadah melalui thariqah Naqsabandiyah. Kabelah dieuna dakwah di berbagai negara, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Nah, kabenerannya munajat ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, salah satu tokoh Kristen supaya Gusti diberi hidayah. Lila teh ngadoa teh kanyahoan paus nu anyar didatangan kan ku manehanana langsung keur nyekel salib kieu datang sasalaman cuman 10 orang datang salaman ngobrol balangkeun salib maca 2 kalimat syahadat. Ya Allah ya Rabbi, jebolan Salafi ari eta Lady Day asup Islam ya Karim. Di Mesir ulama seorang Salafi ari eta Mike Tyson asup Islam, ari eta nu tukang nyanyi teh sakarah anu ijrag-ijragan nyanyi teh saha? Tuh, siapa nyaho bae kana kos kitu mah? Pego. Michael Jackson asup Islam, ya Karim, tokoh-tokoh Kristen nu asup Islam teh nu Islamkeun ahli-ahli thariqah nu di gunung bae, nu di leuweung bae, nu di imah bae. Istimewa, teu pernah debat terbuka. Doana nu luar biasa. Mun kukula di mingguan dicaritakeun urang India hanya neuleuh foto Habib Lutfi Haji Basim Islam. Muringkak bulu kan urang. Lelempangan kuari. Ahli-ahli Allah teh. Teu eureun Habib Lutfi ge ti Indonesia ke Malaysia, ke luar negeri. Nu kamari diundang ka Cilongok teh nu urang Baghdad teh kuari keur aya di Eropa. Dan lain-lain sebagainya ulama-ulama teh nu hubungan batin antara batinan nyara rambu etalah jelema nu barasa hiber nu salatna Allahu Akbar leng. Nah iyalah keur carita innalladzina amanu wa amilus solihati, jelema nu iman tur amal soleh nu geus teruji iman jeung amal solehna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bakal dibere surga nu kaindahanana cukup kang Gusti Allah nyaritakeun tajri min tahtihal anhar ulaikal fawzul kabir.
encan ka dituna nyaritakeun neraka sebab Kangjeng Nabi teh dua hiji basyiron nomor kadua nadhiron bagian nadhirna inna batsya rabbika lasyadid wallahu a'lam sebab teu karasa ngaji emang geus sabaraha jam ieu tuh atuh sia mengeunaan aing kan ieu mah sakadar ngagungkeun ka Kangjeng Nabi. Isra wal Mi'raj teh hiji perjalanan ruhani nu Kangjeng Nabi na teu ngahayal teu hayang tapi diangkat ku Gusti Allah. Urang geus sebagai makhlukna lamun geus iman mantep amal soleh mantep teu kudu hayang jeung teu kudu ngahayal malah dihayang-hayang mah jadi gangguan. Lepaskeun ka Gusti Allah urang teh kadaanan ku bisa hiber aya tenang-tenang di jero hati. Tapi nu jelas mah kabehan anu bagus nu teu bagus teruji nu teu teruji urang mah tetep bae hayang dihijikeun di jero surga Allah Subhanahu wa taala. Kiai ai kudu hararebat kabeh mameureunnan surga jangan hebat doang. Ai kami mah teu hebat gede milu bae kanu hebat. Engke di akhirat geus cekelan kieu bae. Nyekelan ka mana sia aing mau sia ka mana aing ye atuh teu bisa henteu aing mah deuk milu bae ka jeung hukuman deuk dicekelan bae ye atuh masing-masing henteu deuk milu bae ka jeung hukuman ge engke kan ditanya ku malaikat sia nyekelan mah deuk milu ka mana bae ka surga milu ka neraka milu anu jelas mah urang mudah-mudahan di akhirat dihijikeun jeung para sholihin para aulia Allah para nabiin di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encan kula nyaritakeun dongengna dongeng jelema nu bisa hiber anu ngan geus penting teuing teu kaburu kemudian manehanana bisa nyaritakeun masa-masa hiberna. Ieulah nu suku kula dicaritakeun para wali Allah ke iraha deui insyaallah teu kaburu diselapkeun dongengna nu istimewa jasa insyaallah ke iraha deui ngan ieu mah urang alhamdulillah kumpulna di dieu ieu teh meureunnanan ku sebab iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah disaksian ku malaikat hafazah nu aya di gigir katuhu jeung di gigir kenca dicatet ku nyana arif cek malaikat wah ikut kerajaban ingin berkat dicoret ku malaikat sia teu mulus sing mulus geus ulah naon-naon hiji bae ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah uraian Isra Mi'raj. Mudah-mudahan orang bisa halali bermi'raj nu dicaritakeun ku kula ka dieu lantaran rasa dulur ka urang doyong ulah asa kukumaha